khusyuk main sosmed, khusyuk main game, khusyuk pagawean, nepikeun ka ninggalkeun salat. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sumping di channel Kang Saef, channel yang dibuat khusus buat kita semua yang ingin sama-sama belajar dan juga mendalami bahasa Sunda. Oke, di sini kita sama-sama belajar, bukan berarti saya menggurui ya. Oke, kali ini saya ingin menyampaikan pidato bahasa Sunda mengenai sholat adalah kunci surga. Sholat adalah kunci surga. Oke. Langsung saja kita ke video beserta teks dan juga suaranya. Nggak usah lama-lama, langsung saja ke videonya. Cekidot, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabiki wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para huzazul ustad miwa ustadah anu kusim kuring dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu kusim kuring dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabada sim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kehormatan. Puji miwa syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timan tena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepang lawung patepang wajah dina tempat anu barokah. Anu mudah-mudahan ieu riungan teh singajantengkeun hiji wasilah ngingingkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwas salam mugia salamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina danget ayeuna singkuring bade ngabahas kunci surganya eta salat. Sabab kabeh jalma pasti hayang asup ka surga. Sabab engke pangbalikan di akhirat ngan aya dua, nya eta surga jeung neraka. Moal bisa asup urang ka surga lamun teu boga kuncina, ngan naon atuh ari kuncina surga teh? Sakumaha pidawuh Rasul, miftahul jannatis sholat, hartosna kunci surganya eta sholat. Hadis riwayat Ahmad. Tah jadi kuncina surga tehnya eta sholat. Sabab inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Sholat teh ngajauhkeun tina perbuatan keji jeung mungkar. Kumaha cenah? Inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Sholat teh ngajauhkeun tina perbuatan keji jeung mungkar. Matak insyaallah lamun urang jauh tina pamungkaran, jauh tina larangan Allah, urang insyaallah asup ka surga. Matak jaga sholat urang jeung kudu bener urang sholatna, ulah kereges gedebuk mikum-mikum gajleng. Sing nyantai salatna, sing khusyuk, da erek asup ka surga. Kumaha lamun teu salat mah? Pan salat teh mangrupakeun kawajiban. Dina nalika urang teu ngalaksanakeun dosa, hukumna jeung neraka bagiannana. Rukun Islam anu kadua teh salat. Lain ge Islam lamun teu salat mah ngaranna teh Islam KTP. Ngan dina KTP wungkul Islamna teh. Tah urang mah ulah kitu lakonan sakabeh pagawean umat Islam, pangpangna salat jeung jauhan sagala laranganana. Meh urang teh jadi jalma anu takwa, mun harayang asup ka surga mata kudu sarolat anu balenar.
ari hayang asup ka surga tapi ieu mah manglolobana kasibukan we ku perkara duniawi nepikeun ka pohokana ibadah, khusyuk main sosmed, khusyuk main game, khusyuk pagawean, nepikeun ka ninggalkeun salat. Nauzubillah. Nya mata krek deket kumaha eta surga lamun urang lalai keneh dina salat mah. Nu matak hayu urang sadaya getolan kana ibadah urang utamana dina salat sing tarepat waktu. Mudah-mudahan ku ieu cariosan anu sakedik tiasa namihan kana kasumangetan urang kana ibadah utamina salat 5 waktu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, moal seueur anu dicarioskeun. Sakitu wae ti abdi kirang lakuna nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.